Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun pidangan dongeng budak teuneu. Bagian katilu dina judul Maradukeun. Wilujeng ngadangukeun. Luang lumrahna barudak lamun aya kakeheul atawa kateungeunah ka babaturanana. Sok gancang bebeja ka kolotna ngarah dipangmeunangkeun. Si Warji oge sakapeung mah nya kitu, lamun aya kaambek teh sok bebeja ka indungna. Tapi ku indungna tara diwaro. Sumawona mun dipangmeunangkeun. Beut kalah si Warji sorangan nu digelendeng jeung dinasehatan, sangkan sabar jeung henteu ngandung hate. Kusabab eta ayeuna mah upama si Warji manggih ka teungeunah hate, tara cacarita ka indungna. Sabab ceuk pipikiranana taya gunana mupulihkeun kagorengan batur ka indung. Dina hiji mangsa waktu si Warji keur ngalasuluh di kebon awi, Jol datang si Utun jeung baturna nu ngaran si Begu mawa ketepel rek ngetepelan manuk. Barang si Utun nenjok ka si Warji. Pok manehna ngomong ngaharewos ka si Begu. Tuh teh euy, si bangsat baju teh gor ngalasuluh. Nah maling baju ti saha? Ceuk si Begu. Puguh maling baju ti Asep onon. Malah bajuna oge dijual ka indung dewek. Nah geuning beut teh ditangkep. Meureun bae teu kanyahoan ku juragan lurah. Ceuk si Utun. Piraku euy, budak sagede kitu geus wani maling baju. Dewek mah nya oge sok pulang paling. Can wani ari maling baju mah. Komo deui ieu maling ti juragan lurah. Ceuk si Begu. Ari si lain beut make nyebut piraku. Ceuk si Utun. Lamun si Warji teu maok, nanti mana barang hakana. Kana nganjuk geus taya nu mercaya. Malah ka indung dewek ge geus gede hutangna. Tacan bisa geun mayar sapeser goeng. Atoh lamun kitu mah leuwih hade ku urang bae. Ayeuna pulihkeun ka juragan lurah, ayo. Sabab lamun diantep matak dideuyun. Ceuk si Begu. Kakarasa kitu si Utun jeung si Begu ngaromongna. Jol si Warji nyampeurkeun ka hareupeun eta dua budak. Naha si laing teh mana ka bina-bina teuing ngagorengkeun ka dewek teh. Ngomongna kitu si Warji bari mencrong ka eta dua budak. Beungeutna munggah beureum. Huntuna ti kakaraket nahan amarah. Atuh danya memang si laing teh bangsat. Ceuk si Utun. Maling
Kunaon dewek teh ti Silaing? Cek si Warji. Lain maling ki dewek, Ki Asep onon paling baju. Lamun Silaing kumawani pulang paling ti dewek mah tong sieun teu di barogod kokod Silaing. Wajib Cek si Begu. tibatan si lain poporongos gitu mah lebih ada yang aku baik serta minta hampura ka seponan oi. Kenaon Silaing make pipiluan ngomong? Cek si Warji. Lamun si lain bedegong ku dewek ayeuna dilaporkeun ka juragan lurah. Jor kan itu masing dilaporkan kawadana oge dewek teh sieun teu gimir. Ceuk si Warji bari morongos. Nya bener bedegong ieu umat teh. Ceuk si Begu. Oton tungguan ku si lain ieu bangsa teh bisi kabur dewek rek ka juragan lurah. Bari terus si Begu indit setengah lompat. Utun dewek teh geus pohara dinyeri jeung diwiwirangna ku si Laing. Nah si Laing teh moal aya euy-euy-na. Si Laing teh ngelawan ka dewek. Cek si Utun. Memang ngelawan hieun kunaon? Gimir kunaon? Dewek ku pantar si Laing. Peda eta beuteung si Laing bureuteu. Ngomongna kitu teh si Warji bari ngangseg hareupeun si Utun. Dadana meh antel jeung peureupna dikepelkeun ti pepareket. Dewek teu sieun ku jalma goreng pucus kawas si Laing. Nya ayeuna si Laing ngadu peureub haneut ngadu tanaga jeung dewek teh. Meren bae si Laing mah wani sote de mau peso. Cek si Utun ngomongna arap-ap eureup-eup jeung bari ngadeg-deg kawas nu muriang keur nirisan. Pesok paragi ngalasuluh teh lung dialungkeun ku si Warji jauh pisan. Tuh Tenjo pesona geus dibalangkeun ku dewek. Hayo si Laing geura singkil. Di mana hayang gelut teh? Si Utun hatena ngeleket teh jeung ngadak-ngadak miris. Panona kuram kireum teu wani neuteup beungeut si Warji. Tungtungna pupunduran belenyeng bae lumpat ti paparetot kawas nu diudag meong. Lumpatna teu nenjo kana tincakeun da asabek bae ditonjok ku si Warji. Tungtungna jetruk ditajong kana tunggul awi gebut labuh. Irungna tisusut kana batu nepi ka baloboran getih jeung tarangna datang ka jantor. Hang sia karasa cek si Warji. Geuning kalah ngangkrangna bae eta umat teh. Hatena mah borangan. Badis bae hayang lisung
taca naon-naon geus ngacir. Si Utun kebat lumpat ka imahna bari ceurik auk-aukan gegeroan menta tulung ka indungna. Pokna, aduh tulung mah, uring ditenggelan ku si Wargi. Iya banget kuring nepi kagetihan. Aduh tulung. Waktu harita indung si Utun keur di dapur popolah jeung gurang goreng dagangkeuneun. Barang ngadenge anakna ceurik aduh-aduhan jeung tulung-tulungan. Dancang lumpat norojol kaluar. Kulantaran gugup nepi ka sagala ditajong, angeun lodeh nepi ka bahe. Masya Allah, kunaon anaknya? Eta beungeut sia, lamukot ku getih. Ma, uring ditunggulan ku si Wargi. Gusti, ya aya umat ongkana warah teuing. Geus teuing. Kan engke diwarah sia ku aing. Dilaporkeun ke polisi. Ati-ati moal dibere deui nganyuk beas raja nepi ka langlayeun oge. Cek Ambu Ijem bari nungtun anakna ka pancuran terus disibeungetan. Geus kitu dibaluran ku balur ketan hideung jeung cikur. Geus repeh. Nah atuh ku sia henteu dilawan. Cek Ambu Ijem. Sia teh wani. Apaan gede kereh awak sia batan si Wargi. Lain tuani dan si Wargi mah mawa peso. Ari kuring lengoh. Ampun, kayak umat keur balaran masakan teh dengan masakan maneh. Sanggeus si Utun repeh cerikna. Belanyang Ambu Ijem indit ka imah Ambu Warji. Karepna rek ngontrog si Warji. Ari gogorengan mah di dapur cul bae nepi ka tarutungna. Sadatang-datang gantawang Ambu Ijem mentog ti lawang imah Ambu Warji bari nulak cangkeng jeung tutunjuk. Pokna, Mbak, mana si Wargi anak mbok? Mangka warah, kurang ajar eta budak teh. Kumaha wani mergasa ngadeungeun. Tuh, anak kula beungeut namani ruksak ditenggelan. Ambu Warji molotot mata simeuteun. Tina kagetna teu gugur teu angin, ujug-ujug aya nu ngagabrah bae. Ih, duka Nyimas, ceuk Ambu Warji ngomongna ngageter. Da tadi mah cenah rek ngalasuluh, ayeuna tacan mulang. Lain rek ngalasuluh, rek mergasa anak kula. Keun kukula tantu dilaporkeun ke polisi. Sanggeus ngomong kitu, leos
Ambu Ijem balik. Ambu Warji geus lain dikieuna bae reuwaseunana jeung susaheunana. Ngadenge anakna rek dilaporkeun ka polisi teh. Awakna ngadak-ngadak lesu. Nepi ka teu kuat teu nangtung acan. Eukeun mah boga kasakit, turug-turug manggih ka reuwas. Atuh kasakitna ngadak-ngadak ngarosaan. Tobat Gusti, kumaha bae ieu awak teh? Ceuk Ambu Warji bari ceurik ngabangingik. Bari naha eta si Warji, mana teu beunang teuing diomongan. Sabot Ambu Warji keur ceurik, tekung si Lila. Yo si Warji datang, bari manggul suluh, regang awi garing. Barang manehna asup ka imah, kacida reuwaseunana. Nenjo indungna ngagoler di tengah imah, bari ceurik. Ma, kunaon ma teh? Ma, iya kuring datang. Cek si Warji semu guguk. Nah, sia teh mana nyiksa teh ka aing teh. Cek indungna. Ya Allah, nah kunaon mak teh? Nah, sia teh mana teu nurut kana omongan aing. Ari geus kieu kumaha? Saha anu pinulungan aing mun sia dihukum? Ceuk Ambu Warji. Mak, apaan? Salawasna oge kuring mah tacan nyorang mumpang kana piwejang emak. Nah sia kumaha nih mergasa anak Ambu Ijem? Mergasa kumaha mak? Cek si Warji semu kaget. Cenah si Utun ku sia ditenggelan beungeutna nepi ka ruksak. Si Warji nu keur sakitu reuwasna barang ngadenge omong indungna kitu. Ujug-ujug cikikik bae seuri. Mak, si Utun teh cilaka ku pamolana sorangan. Lain dipergasa ku kuring. Dasar budak bae tukang maradukeun. Ceuk si Warji. Nah tuh ceuk indungna majakeun ku sia. Malah cenah sia rek dilaporkeun ke polisi. Omong indungna. Rumatak aing reuwas jeung ceurik. Lantaran sieun nyanya sia boga dosa. Meureun sia dibui. Ambuing, piraku jalma nu teu tuah teu dosa dibui teu pupugu. Ah, dasar sarwana eta mah. Nya anakna, nya indungna, daroreng hate teh. Ceuk si Warji. Sanggeus ngadenge omongan anakna kitu. Ambu Warji kakaraceng hardeui sabiasa. Hanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.